Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng tepang deui sareng ibu, nyata ibu Dini di channel Bahasa Sunda. Kumaha hidup tos siap diajar bahasa Sunda? Hayu urang diajar bahasa Sunda. Dina dinten ieu urang diajar ngeunaan huruf vokal sareng huruf konsonan. Anu dimana huruf vokal adalah huruf konsonan dina bahasa Sunda sami wae sareng bahasa Indonesia. Tapi bentena hiji dina huruf vokal salian a, i, u, e, o aya dina bahasa Sunda nyaeta e sareng u. Jadi dibacana e. Nu eta nu bentenkeun antara huruf vokal sareng huruf konsonan dina bahasa Sunda. Ayeuna urang larakeun huruf vokal sareng huruf konsonan tadi dina bagian-bagian awak urang. Naon we bagian awak urang teh? Yuk, miringan sareng ibu. Mastaka, rambut, taat, cepil, halis, soca, pangambung, damis, lambei, angkeun, patuangan, panangan, ramok, sampean. Alhamdulillah diajar bahasa Sunda dinten ieu dicekakeun sakieu. Mudah-mudahan tidak biasa diajar bahasa Sunda langsung lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.